naon perbedaan rahmat Allah jeung karunia Allah. Rahmat Allah mah sadayana jalmi kabagian ku rahmat Allah. Yahudi, Nasrani, nu taat, nu maksiat, bahkan sakadang macan singa lebih tengahakan ke anaknya, itu adalah termasuk rahmatna Allah. Bahkan sakadang onta tenincakeun sukuna kana bayina kana anakna, itu adalah termasuk rahmat Allah. Jadi rahmat Allah mah sadayana kabagian seperti angin, matahari, udara jeung sadayana eta teh termasuk rahmat Allah. Jadi rahmat Allah mah beda teh kabagian jalmi sadaya. Nah, ieu rahmat Allah anu kabagian sakabeh jalmi sadayana teh rahmat Allah anu hiji. Jadi Allah teh kagungan 100 rahmat, 100 kajaah Allah, 100 rahmat Allah. Karek we ku Gusti Allah dicanak ieu rahmat nu hiji diturunkeun ka alam dunya, dibagikeun ka sakabeh nu aya di alam dunya, Yahudi, Nasrani, nu taat, nu maksiat, kabehanana kabagian sato, kabagian karek ku rahmat Allah anu sabiji teh. Jadi ieu teh ayana kabeungharan, ayana istana, ayana lautan, ayana langit, bulan, bintang, udara. Ieu teh rahmat Allah nu sabiji teh anu keur sarare. Adapun rahmat Allah nu 88 deui. Rahmat Allah nu mana teh? Eta mangke dibikeunna di akhirat ka jalma anu kengeng karunia Allah. Anu kengeng fadlullah 88 sakali deui. Rahmat Allah teh sadayana sabiji 100. Tuluy we anu diturunkeun ka alam dunya rahmat Allah teh sabiji. Nyesa sabaraha hiji deui? Berarti nu 88 tos dilungsurkeun teh acan. Ta ayeuna teh ayana kaahengan, ayana kanikmatan di dunia ayeuna mentereng jeung sajabana kitu indah jeung sajabana ya teh karek rahmat Allah nu sabiji kusaha teh kusaha tah sakali deui kari we nikmat Allah nu 88 deui can dibikeun kecuali dek dibikeun ku Gusti Allah ka jalma-jalma anu kengeng fadlillah, anu kengeng karuniana Allah. Saha jalma anu kengeng karuniana Allah? Jalma anu kengeng karuniana Allah teh nyaeta jalma anu daek maca Quran, jalma anu daek thalabul ilmi, jalma anu ngagungkeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah. Tah eta mah jalma-jalma anu kengeng karunia Gusti, kengeng fadlullah. Jadi fadlullah mah teu sadayana jalmi. Laras henteu. Laras tah jadi urang sadayana dina saat ieu. Moga-moga ieu mieli kana diisrokeun di mi'rajkeunana baginda alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang teh hoyong karuniana Allah anu kena urang teh hoyong rahmatna Gusti Allah nu 88. Wah deuk kumaha kanikmatan Allah nu 88. Bet nu hiji oge lamun urang nempok kaindahan eusina ieu zaman rek meureun kumaha. Tah itunya jadi urang niatan dina dinten ieu senja takdim sabab elatna di mana-mana jalmi ngagungkeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah mendapatkan 5 perkara. Di antara 5 teh nomor kahiji nama adalah husulul karomah, dimuliakeun.